Heuy. Masak jengkol mah enak nate jeung bonteng. Oh, munah kene make terong atuh. Enak kene make bonteng atuh seger aya caian. Ah, bonteng mah becrek, mending kene terong badag panjang. Ngeunah wareg. Iya oge aya nu panjang nu gede nya baseuh teteh teh. Heuh, teu ngeunah baseuh mah. Becrek ah. Seger atuh teh Resep abi mah tarang ngadar bonteng becrek. daripada terong gede Mending gitu kene terong badag wareg. kabuhulan nggak ada terong mah atuh teteh mun gede nu umum geuning. Ngeunah komo disambel dengan mantap. Enakan kene ieu teteh cek abi mah. Ye, tingali. Ieu mah leutik. Terong mah badag wareg ieu mah leutik. Si teteh teh ngabahas naon itu sebenarnya anu seger mah da ieu lain anu gede badak. Terong ngeunah nya terong teu seger lamun diladaan. Ai, didinya ka mana pikiran teh? Sugan didinya ka mana pikiran teh? Ieu kalau Didinya bisa pikiran ka mana terong cek abi mah ngeunah badag wareg. ieu oge aya nu badag caian betah leuwih seger. Mambung becek. Sok we Nya ngabahas naon itu sebenarnya bet kudu Kudu becer. urang masuk didinya rek bonteng urang make terong. Wareg Da urang mah hayang bonteng seger aya caian. Sok sorangan urang mambung ulang ngajak urang. Gua satu beda ke mah urang. Urang mun masuk. Ieu aing mah. Tah kitu atuh bantuan. Ieu teh mah letek cek abi oge Nya tara tuh lebul. naon sih malah letak teh nih kidul Lebul, banget tuh. bahasa teh. Cicing teh di dieu di ranca manyar ieu meletak. Bersihan eta kara rebul tingali. Ieu oge. Anjay. Naon atuh teh? Ieu teh sambungan eta sambungan 2 in setengah eta teh. 3 in. Anjay. Tah. Dar. Leutik teuing ku ieu mah getek atuh. Eta kok gemblong gitu. Ku ieu mah getekeun tuh. Panahanan ieu mah tingali. Anjay. Iya teh sambungan Tuh, tinggal. ieu nu leuwih gede tah. Ieu nu leuwih gede. Rada Ieu bengkung. mah. Ieu mah moal ieu euy anjay. Wah, ieu mah bisa ieu mah. Gede. Bisa geus bersih heulik ah. Encan eta meletak kene kebul. Pi omongan heulik ah. Moal balik ngeres we urang ini. Manehna nu ngeres perasaan. Kopi teh meunang ngungkurahan ieu teh titik darah penghabisan aing mah. Ngopi Gimana? teh? Iya rek ngopi. Astagfirullahaladzim. Naon atuh ieu teh? Nanaonan ieu make baju teu anggeus. Teu anggeus kumaha? Sakitu anggeus ieu ge dijahit. Ieu tukang panjang, hareup panjang. Nah, ieu. Model. Nah, ieu na kieu. Model, aduh matangna tong sokolot-kolot teuing kota apal model baju pendek. Ieu naon maksudna ieu? Teu maksudna Ek pamer bujur badag. pamer. Erek dipamer-pamer ieu bujur badag. Astagfirullahaladzim, Gusti Nu Agung. Naon atuh ieu teh? Naon ieu teh? Ganti-ganti moal balik. Diomongan ieu bujur badag ek ditemong-temong bujur ka mana-mana. Biasa anu nemong-nemong bohong henteu. Astagfirullah teu salakina teu pamajikanana ieu. Baju naon ieu? Kieu mah nya jiga porosotan kieu swing. Kumaha di dinya teh? Katakna kudu apal mode atuh ieu teh baju crop top celanana oge semet dieu ieu. Semet dieu celanana oge matak make baju pendek. Nah, naik jadi si Jojon make celana nepi ka dieu. Nya pintu morosot. Astagfirullah. Daripada batur sakali kieu Ganti moal balik hayu ganti. Piomongin ganti. Yang kopi jero-jero teuing ieu teh. Teuing ieu teh. Panjang-panjang teh pasti teh. Kebayang sudah dicuci. Ampun. Ieu tulungan atuh ieu pang ieukeun pang metodkeun plastikna. Niara rese teu Ya kumaha eta kok asa jadi lalieur kitu mukakeun teh ka hayo di kaluhur ka handap. Ada di rojok jeung gitu. Oh, kuduaan ieu mah. Pot kacidanya. Panjang-panjang teuing ieu keresekna ampun. Nya udah sina ge loba tuh. Etak panjang oge. Ya, ini kopi. Hujan-hujan kieu ya atuh ieu teh. Iya, itu. Hah? Nah, naon kajadikeun urang setan? Awewe jeung lalaki lamun geus kahiji eta teh urang teh jadi setan katiluna. Naon maksudna hayu-hayu di dinya hayu-hayu rek kieu? Astagfirullahaladzim, sing ingat ieu teh jam sabaraha ka tempo. Ieu keur ngajagaan material di dinya teh. Erek kudaan di dinya. Lain Erek ngajadikeun urang setan katiluna. Salaki pamajikan duanana gering. Astagfirullahaladzim, Gusti Nu Agung. Ye, Ya, batur. ingat waktu ayeuna teh jam sabaraha make jam teu. Tah, deuleu jam. Tingali, jam sabaraha ayeuna teh erek ka mana? Kajero, kait. Oh, wah, kajero.
Hujan dar gelap eta di dinya teh. Eta aya budak tungguan material. Cicing. Naon riweuh ieu teh nya? Naon nyebutkeun hayu bieu. Eta di dieu di jero. Heh, naon wayah kieu hujan-hujan kieu salagi pamajikan. Moal naon? Tingali ieu teh Aobi ulah sok sarwana. Ieu teh keur ngajagaan material ayeuna teh jam sabaraha sih inget keur ngaladangan kumaha lamun keur kagok. Dari dinya teh aya nu meuli punten meser palalon. Dina maksudna. Ieu teh naon ngebahas naon sebenarnya teh. Kita ngumpul hujan. Ah, alibi pisan. Lolak ka mana? Enggak cicing di dia Dariuk. Dariuk di dia. Awas, tong mana-mana. Naon da riweuh ai si Sarneng nya. Cicing. Teu meunang salaki pamajikan wayah kieu ieu posisi di material tiris kieu cicing. Hujan. Ka mana? Allahu Akbar. Cicing. Sok, Urang di dia. moal. Sok, Sok. urang di dia nu ngajagaan. Astagfirullah teh Urang emang di dia amit-amit Pika asar oge. Cicing. Hai tuh batur mah hujan ka jero teh rek ngacas naon ke? Sok alibi. Salaki pamajikan sarwana. HP teh lobet. Oh, Terus rada iris kan ieu kesebut hujan. rek ngecas. Cek aing nya naon geus we ngaku ti tadi. Nyaho ieu ge hujan kan. Neuleuh atuh waktu teh tempo jam. Tempo. Teuing. Awas ya, lamun ingkah urang ek modal heula nyari beteung, lamun ingkah di dinya burut sia. Awas ya. Para rebul kieu. Iya, heeh. Iya nanti. Ya udah nanti aku jemput aja. Teh, Oke. asa Iya. hingiakan bau tai ucing ieu teh nya. Non? Asa hingiakan bau tai ucing. Heeh. Oh, itu tuh. Ih, anjir. Ih, geuleuh ih. Kunaon nya ucing teh? Teu apal di mana kudu ngagejrotna atau naon teh? Bararau geuleuh jaroro. Astagfirullahalazim. Bararau. Ye. Naon? Duh aing mah keur hoream nyarekan jelema teh tapi da aing ku urang teh di bejaan da moal ngarti-ngarti. Ah, hingiakan bau ieu mah. Ye. Ucing teh lain jelema, teu boga otak. Bogaeun otak mah ngan teu jalan. Lamun ayeuna ucing pinter, manehna moal modal di dinya. Kuresep da modal dina keusik teh. Heeh, atuh ngaranna ge sato, moal aya sato anu pinter kecuali Ah, meureun iya kan? lumba-lumba. Tah eta lumba-lumba pinter. Ai ucing ayeuna di dinya kudu menuntut ucing kudu modal di WC. Lain Maksudna kumaha di dinya teh cager. La Lain. ilaha illallah. Ucing anger Gusti jeratna ya, teh di mana? pamajikan nyobi Gus panas-panas kieu ngan pi omongeun we. lain ucing. Ye, ucing mah moal ngartieun, di dinya nu kudu ngarti. Allahu akbar ya Allah. Terus orang kudu nyadiakeun baskom gitu. Lain kudu bararesi, jadi ucing teh moal daekeun modal di dia teh. Gue itu geus bersih itu geus menang bersihan anggar jerot deui ieu teh. Ah, hese di bejaan anak ngaranna ge ucing, ngaranna ge sato, anu pinter mah lumba-lumba. Intina mah naon ieu teh? Tina mah di dinya nu belegu gue ah. Naon teh teh bet jadi nyalakeun urang pugu ucing nu salah mah. Modal di mana wae jadi keusik bararau gitu. Teh, Lain ieu paragi naon ini mah material tapi jualan jidar sakola ieu teh. Tembak, dor. eta teh jidar bapak lagi bangunan teteh, eta teh namana teh pasekon. Pasekon. Heeh, pasekon. Tuluikeun pasekon. Ah, pasekon emang naon dituluykeun naon? Lain ai ieu naon ieu waas kieu ieu tinggal bergerigi kieu tinggal ih waas mantapnya. Mun aya nu kieu bergerigi naon ieu teh? Eta teh pahat gelung. Pahat beton. Lain buuk wae geuning nu digelung teh. Ayo ge digelungan. digelung. Pahat oge digelungan. Rupa-rupa wae. Kudu sagala. Lain aya nu kieu bisa mencit palakor henteu. Nu kieu Sekrap eta pada lagi ngaci teh nya mau bisa tuh pelakorna kudu disebrot. sebrot mah tuh malah ge sieuneun atuh diningat teh. Anjir ieu lucu tah. Tingali ieu kat jiga anu ieu domba geuningan. Tingali. Iya teh iya. Nyaho ieu mah Tolong, paragi torennya. Heeh. Ieu paragi torennya. Heeh, kalau gitu orang. Tingali gantung-gantung ge jiga nu paragi domba. Eta mah kudu disapukeun ku ieu. Anjir, tak ieu halus tak ieu tah. Tak ieu halus, ame bisi di dinya sok aya nu naranya ning batur cu glowing make naon bejaan make hamplas ieu gasruk gitu. Ku ieu pan ieu mah jiga bedak ning tep gitu. Gasruk ame glowing. Tah. Lamun iya teh. Pelosok setengah ke 3/4. Iya mah Moal pipa. ngeunah anjir nu kieu mah. Kieu badak ieu leutik. Naon ieu mah nu kieu mah. Anjir, tak ieu tah. Ieu meunang moal di kosok huntu ku ieu. Oh behel tah gosok jeung otak di dinya tah. Gosrokan segala barang material dihubung-hubungkeun jeung sesuatu unga-unga. Suatu naon? Tah ieu ge naon geura ieu. Biasa we mun nyepeng nu kieu teh atuh ieu teh keni.
Nyakeni ya mah tuh. Heuh tah kitu kudu disikat otak didinya mah. Terus asar neng ka itu hentong ngapalkeun barang Otak material. naon? Didinya tadi nita urang ngapalkeun barang material. Tak komo ieu lamun Tuh kieu, dangernya. logor. Iya teh sambungan. Logor, ieu teh logor tinggal itu. Teu bisa ieu Yang teh logor pembuangan kieu ieu teh pembuangan cai eta teh. Pembuangan pasti dibuang, tak pembuangan eta teh kudu alus, kudu sempit tong. Sempit mah modal atuh teh. Kudu nu gemblong kitu anu opatin kudu nama. Ka ieu ngaracun ieu pelakor bisa moal naon ieu? Soda api eta. Heuh tak ieu nya. Bisa. Soda api teh ngabeledug jadi seuneu gitu. Nah, lain atuh eta nu mangpet WC mangpet eta mah. Ku ieu, Heeh. berarti pelakor ge bisa. Ameh naon meh mangpetnya. Meh ngabeledag huluna. Soda api. Nu kieu urang karanyaho cenah soda api teh juga kieu. Unta ieu. Keur ngelem ieu. Tah cocok ieu Ya, mah. ya, Lem tah. Mulut didinya meh teu loba ngomong bae. Sok aneh manehna nu nita ngapalkeun urang barang material. Kalah ka Indit ongkor ngajarkeun.